Ku aing dicontohan kieu teh aing melak tangka sampai deleukeun tuh. Atuh tai pacuana ka mana si Ebi teh sore gawe tapi can mantau ka dieu nih. Jelema teh tara eceug kana kita bisa jadi aing teu nih. Can mantau boya kiwari teh kumaha si Ebi teh teu eceug teh. Mun mananya si kakek teh anu keplaka sampeut teh? Oh, wah da bet. Oh, eta karak datang si Ebi. Kade bet, kadieu. Belah dieu. Oh, itu geuning si kakek teh. Kek. Ai mana berang-berang teh ngeudet gawe teh. Naon kek masih kena isuk ieu teh? Sok tara eceug sukan biasakeun kieu ya gawe teh cing eceug. Tu belah ditu tuh nya. Heeh. Belah ditu tuh di lobang pelakan tangka sampo. Oh, gitu. Oh, tuh di tuh heula mimitina. Oh iya, oke siap. Tangka sampeuna tah di dieu. Deket Oh. tangka cau pokona mah. Oh gitu. Oke, urang ka dieu deui, urang ayeuna rek nyari heula. Oh iya siap. Pokona nyaho beres urang mah teh Iya, nyaho eta sip. pokona mah. Cing Ya. belanjaan kan gaweana nya. Ya, sip, oke siap. Oh, yuk. Ya, heeh. Ceug mah titah gawenya euy da kakara si eta mah euy di titah gawe melak sampo mah ah aku teu ceug da geus dewasa, keur aku teu berak melak tangka sampo wae. Mana bini sampai ya itu? Oh, ini bini sampai teh. Bini sampai teh, ada kita. Makan yang laku. Oh, nu ngari pada di kadieu ieu mah beuteung keneh dijemput teh. Yah, moal moal hingga ngarasa karungu. Karmangan kerja sepon ya kesannya nama dak bae teh yo. Bara rodok ieu hari teh yakin rumah rantau ka dia ada teh ai. Dia berencana melaksanakan teh. Alah, ayo. Asa pikiran wae saya gitu berekeun moal melak tangka sampulnya euy. Harus kena teh edit, cerut teh teu melak tangka sampulna geura. Beres, Beb. Hei, Ya, Kak. beres. Oh, tapi belakang beres ah. Astagfirullahaladzim, ai mana kos melak tangka cau, teu melak tangka sampeu teh. Lah kumaha kitu atuh? Hei, mana mah yakin uka berak. Kahayang urang kita bersihan heula koren. Jeung lomangna jiga keur tangka cau mana beninganan kitu. Oh, atuh da biasa mah kan kieu da sampul mah. Ah, biasa ti mana atuh cuma yakin teu nyakola cuma wah kaberak pisan. Ai mah. Ku aing dicontohan kieu teh melak tangka sampai deleukeun tuh. Atuh tai pacuana lain ditaungkeun tuh di kitu tuh direbung blok tuh. Tuh. Meureun babari mah beuskeun aja tuh. Yakin mana mau kabisa-bisa atuh kieu mah kos tangka cau rek melak tangka cau mah da pantes dilomangkeun kieu. Ai tapi tai pacuana ditaungkeun mana masalah. Ai mah. Lain bejatu tadi Kak. Ya Allah, Rabbi pan mah teh geus dewasa mah tak bisa digawe oge meureun sagala bisa. Melak tangka sabeun ternyata mana mah kieu patut jabat teu baralik tuh. Melak sabeun pan kurang ditaungkeun sopak lodong di dieu tuh, ai melakkeun tangka sampeu. Jeung da lain di kieu atuh model teh maneh mah. Udah kurang biasa kieu kan Biasa paingan sama tangga jual tangka sampeu da kieu teu ajar arani kitu mah moal. Ah, yang penting mah kayak sampai mah asal nancep jadi langsung. Goblok Halus buahna. Caduk. Gitu. Datara buahan sabeu matara. Maksudnya betian. Betina halus yang penting mah. Mana geus teberak yakin sama geus teberak asuh mah balai sama aing kahayang teh di kieu heula tah eta dibersihan teh kitu tah. Tah, kahayang urang mah ieu teh bersihan heula, geus bersih kieu kakara di lomang tah di kitu tah. Lain ujug-ujug di pelakan. Ai mah gawe teh. Salah deui, salah dia pusing ai mah. Mama eceug lah tangga sampeu mah di kored heula we di kieu tah cina bersih tah. Tah, ting eceug pokona keredan di hanca. Sudah dong kulo keredan ah. Eceug teh pelakan teh jorok kitu maneh mah moal balai kitu patut teh moal. Mun sakit coba baliklah ka dieu. Nah, ditambah kanu gablek nu kanu wajar bisi nunggu anti ka dulu lahor oge. Oh, atuh Kak, aya teh kan kergawe atuh kudu jual balik. Geus atuh kudu ngatur dunungan sia lah. Yang penting mah beres sip lah. Ngan siap kita tadi itu bara lain tuh melak tangka sampai kieu tah. Nah, haun itu teu kapake hiji oge melak tangka sampai kieu tah.
Enggak Ulah ulah. sampai mata etreg sia. Wala sos. Matok itu geus lah, matok. Mantuk. Awasnya Geus mantuk. awas lamun ieu teu beres meren sia ku aing dipecat gawean oge ku aing mah. Aing rek tulikeun langarit ayeuna mah. Teu baweg sia gua gawe teh. Mantakan kakek gawe teh bejaan tong ditahungkul. Aing mah. Siana cing ngarti sia teh geus dewasa lain budak bolon lain budak kamari sia teh goblok. Cing etreg gawe na pokona make aing ka dieu pokona make tanggeuskeun mangancana mah.